incu nu aya di dieu dina pudunan ngadudu dina tanyakan ngageang di datar ngagadeang eyang di negara Astina mangul utusan anu jadi ratu ngeman timbalan anu jadi raja ya eta Prabu Duryodana kituna atuh ari maksud jeung tujuan nama teu kurang jeung teu leuwih ya eta wireh anger Prabu Duryodana teh kagungan putri Dewi Lesmining Puri ari eta budak teh ayeuna keur kaserang panyakit asmara katari kataji kapati-pati nyaeta ku hidup Gatot Kaca atuh ku kituna wayahna hidup ulah teu ditarima ieu teh kasempetan anu luar biasa ieu teh peluang anu leuwih hade keur hidup sababari batur mata tapa kuasa hayang jadi minantu raja itu sabenerna maksud ama yang dongkap ka DT aya sanestekna nya raga katineng anu jadi incu kulantaran eta putri Dewi Lesmining Puri teh katari kataji kapati-pati kapentang asmara agama ku hideung naon sia jeung serikeun kaing kamina-mina teuing uluh aing kasinggung pada dicencerikeun pugu lucu teh Gang Kang lain euy Bapak dewek ngomong sautak-sautik teu boleh di sempat we kudorna nanaon tukang hewana Kang jadi wawuhna teh kitu we jeung jelema aya teuing si eta mah mun jeung jelema aya jeung jelema miskin model aing teu sirik nganyiduhan ngana beungeut oge ora hayang wawuh Kang gitu jeung jelema aya hayang wawuhna teh da pugu aya cokote nu aya mah tong belah dinya di dieu jeung kuring di dieu urang catur nah licik sia mah kitu sia marek eleh teh dibahekeun bak catur jeung ning muradul teu kaopsak seter gini kan teu kaopsak seter sia mah ya kitu we dibahekeun ya tah kitu kasep dek nanya raga katineung ka hidup naon pangna nanya raga katineung teh kieu nah cing ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede kasempetan naon sabab cing inget kada sejarah Panawa jeung Kurawa ti leutik siri arah pati ti lelemet getreng ti lelemut siri arah umur ti bubudak siri arah nyawa gujrud tina soal warisan nagara Astina henteu kateterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababad alas amer ayeuna jadi negara Amarta anu kaciluka kana ngeu kalau kakajara pria kajamparing angin gitu di mana tapi tetap ai negara Astina mah tetap hak Pandawa ulah salah sangka dumeh eyang aya di negara Astina berat ka urang Astina henteu sabab ari ka Pandawa mah jauh di mata dekat di hati tuh jeung eyang oge ieu kasempetan teh kieu eta budak meungpeung ayeuna bogoheun ka hidup di mana engke hidup daek dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan moal henteu kalungguhan raja karajaan negara Astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hidup anu bakal jadi gumanti aji di negara Astina ta eta kasang tukang nama pangna eyang nepi ka Titotoroso pangna eyang sanggup ngojengkang ti negara Astina ngalengkahkeun suku sanajan bari jeung geus rempog ieu sabab ieu kabungah engke ka hareupna ngan omat naon tah di mana engke hidup geus jadi raja di negara Astina mihape Aswatama sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri eta
Aduh, ampun. Dorna mah teu boleh diimplik-implikan we lamun nyaah ka jelema teh. Oh, teu boleh aya we teu Heeh, teu boleh HP keun jadi anak ke meureun boga anakan hiji-hijina. Nyaah kitu teh. Heeh. Hayang boga kadudukan. Nyaah meureun nya euy. Teu boleh ditumpah tempel we gitu mah Bu. Dewek mah euy lamun boga anak. Naon Kang? Tetep dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu geuring wae. Aing teh penyakit teh komplikasi deuleu. Naon wae Kang? Roromeheun, turuwisen, tetome. Heeh. Badueuk. Komplikasi penyakit aing mah. Pegek. Nong-nong, petot. Bau awak. Wah. Bau awak, bau kelek. Ai bau awak mah tara mani. Alergi aing mah ku cai teh deuleu. Sekalian gering dan temadar ya anak di menteri kesehatan. Heeh. Dari menteri jadi anak kesehatan mah tuh aing teh daek mani bener kitu. Heeh. Ku anak bener. Tah kitu kasep. Wayahna ulah teu ditarima ieu kasempetan. Peluang gede tetetoy. Sok ayeuna minta jawaban. Daek jeung henteu na meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh. Nya. Jawab kasep ieu kasempetan teh luar biasa. Tekapi milikku mang nagara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca mang ngarasa bagja barina sugem mun hidep nyaeta lingih ngalingihan kursi kerajaan nagara Astina. Jawab jang ujar meneng Gusti Petengeh nira Petengeh nira solen rasalin pawarna salin pawarna Gatot Kaca ngahuleung ngaraga meneng ngolok mang kadu bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana. Gun nirahangan dika. Aduh eyang. Jang. Jawab Ju. Jawaban pasti kayaknya. Cing geuning ieu teh Jun. Sasat bade neuneun ka dedeh nu nakanya. Ka juragan anom cicing mar. Henteu perlu pangrojong ti silaing henteu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teh sabaraha sia mah. Boga dulur. Lain. Ampun eta bapak aing geus kanal deui we tah hatena. Lain geus tahan banting kan. Geus tahan banting bae ngan disebut Semar ye. Dikumaha. Lain sugan abus kana hatena dan teu. Dikumaha teh ceria geuning kan. Bapak dewek mah dikitu teh sigan. Si eta kawasna teh kawas naon gitu tah lah. Teu abus gitu kana hatena teh. Heeh. Jadi namat kan. Nyerenge. Heuh warasa? Teu aya. Iya, eyang mah keur ngora ieu. Ieu mah lain ngabolekerkeun liang taeun di pasar. Dah, kumaha teh yang? Keur ngora entong boro papanggih jeung awewena panggih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh. Panggih pisan menteri. Ulah ora. Keur ngaliwat aya calana cangcut di poe. Da ngelepak harita kene. Jeung eyang oge. Teu eling ge saminggu. Ningali naon eyang cangcut. Tanana normal. Jadi eyang teh ngalepek teh naon margina. Sabab harita teh barang nempo cangcut teh amat teh ditengar domba. Itu. Jadi ngalepak sama ku domba. Cek eyang oge. Leres pisan. Anu bener ya kasep anu bener. Leres pisan eyang. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan ngarasa kumaha ai birahi ka istri. Arjuna, kaula nun kula. Jangan kaya kumaha ieu teh eyang teh. Kiraku kudu mau paisan kosong. Sedengkeun eyang teh diamanatkeun pisan ku Angger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkeun. Omat cenah ulah teu kabawa sabab ieu mah tetep dek dikawinkeun malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikeun kitu Arjuna.
Gatot Kaca kaula nun paman wayahna kasep ieu teh kanyaan anu luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun tapi rek nyenangkeun ka hidup malahan pan diarap-arap pisan ku tuang ibu mah hidup teh kedah garwaan enggal margi tuang ibu teh palai enggal kagungan putu da mangoge hayang we ngais incu das asa teka naon asa teka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hidup teh kanya teh dalamun seuk bogohna ka Abimanyu mah ku mang teh beuranan dek dikawinkeun we kasep ka Abimanyu leres pisan paman putra teh teu acan aya maksud bojoan ai saya nama teu da panginten eta mah jodoh nu cicing sia bisi dibaladang ku asbak wae cicing sok pipilun wae pipi kageuleun tuh si itu tuh ih oh lain kahayang teh atuh bapak aing jempe atuh kahayang teh naon tuh kakara naon sia mah sakitu dicempat bae sakitu ti tadi aing ngecebrek teh teh kadenge ku jujur sia heuh naon bapak aing dihina akan bae da biasana pangna Semar digelarkeun karunya teh pikeun dihina kan lamun teu kuateun meureunaan heuh lain bapak urang udah aing teu ngeunahna mah benar pasti kan pikir aing di anakna da kadenge-denge teh ngok aing nyentuk ya kan nyentuk da kana hate aing je saha teh di luar tarjuna Astra jinga panginten sareng dawala mun can ulah cenah ngacebrak ini eta si kurang ajar gandeng kaweurah wayahna kasep sanggup ampun paman nyaah aing teh tah kitu polototan supaya daekeun buru-buru kudulana dikerasan nya mode si agil hayang ka sinen yoyoh teh nu sekolah teh ni pan kitu harita teh pangdaekeun dari polototan kumaha wayahna sanggup atau henteu ampun paman margi ieu upami ditinggal kana sawatawis lampah ka payuna ieu teh yakin sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui Panawa sareng Kurawa tapi ieu teh bakal namihan kakacauan bakal namihan mumusuhan naon sabab margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah nyaeta anu saling anteur saling pengertian antawis caroge sareng garwana saling pikanyaan sedengkeun putra teh acan aya maksud ta ieu teh bakal aya hal-hal anu diharepkeun yakin bakal awet rajet dina rumah tanggana anu engkena bakal nyanyana kapuhuleungeun nimbulkeun pacengkadan antawis sepuh sareng sepuh alatan tina teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng acek geus miningpuri pokona mah sanggup dek dikawinkeun apa moal lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan ngomong sia tah kitu mun bisa make pret teh kecil ngajar nah kabina-bina teuing nu asih dipulang sengit nu nyaah dipulang moha marukana geuleuh mara kitu ge sok aja dagor ke cara hewan itu mana kadieu Gatot Kaca daek atawa henteu ampun paman ampun ulah bade maksa paman pajar talelo mawang berjuang di medan perang
nyabut keris pancaroba tenyo sia nah deui carana keur ka jelema baong mah kudu kitu piraku mah jeung daek boga anak di titah kawinmu mending podaran ceuk eyang oge abong turunan buta teh si kunyuk tenyo ieu naon aduh paman sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro uluh semar ngagajleng kapayun punten nun aya anak amoy paralun maklum anu kasukun hapuntenna anu ditendaagan tiluhur sausap rambut dihadap sausap tampak panuhun urah bade nabrak kodrat nu